Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Ilyas Muhammad Rizky ti kawin 10 teh Jakarta hiji. Wasta abdi Novi Octavian. Wasta abdi Yasmin Rahma. Wasta abdi Nanda Aulia. Wasta abdi Maisa. Wasta abdi Ati Jawa. Wasta abdi Ayat Hatta. Wasta abdi Syahidah Nurlatifah. Pering sarana dan jangan pada nyaritakeun ngeunaan adat sudah dina kahirupan sapopoe. Nya hilap beko. Bapak atuh ugan acis. Ieu, Naon sakieu kurang. ieu atuh. Hengke deui mah. Tong kitu kana sis teh teu sopan ka kolot teh wasak bari kesentaknya. Nuhun Pak, hapunten tadi angkatnya. Nya suap ka hade. Assalamualaikum. Hai rarengsangan sadaya. Mun nyarios ka kolot teh ulah bari sesentak. Kedah nama lemah lembut, tur sopan. Gitu hayu orang sesatu heula. Iya, hayu. Rerencangan sadaya terang teu. Sebersih bagian pina adab di diri urang jeung batur. Jadi hayu urang ngajaga kebersihan di mana oge. Duh, kumahanya isin. Parunten. Urang sadaya wajib nyebutkeun punten kanu pas ngaliwat atanapi bade motong cariosan batur. Min, hatur nuhun sami-sami Bu. Urang kudu ngahaturkeun nuhun lamun nampi bantosan ti batur. Adab teh mangrupakeun tata krama jeung kebiasaan urang sadaya dina kahirupan sapopoe. Adab teh penting pikeun ngajaga silaturahmi sareng ngajanan sasama. Ku ngajaga adat Sunda, orang sadaya kedah bisa ngajaga kebudayaan sareng ngajar tuluy bener ka generasi salajengna. Iya, dina video ieu urang sadaya tiasa lebih ngajaga sareng ngamalkeun adat dina kehidupan sapopoe. Hatur nuhun tarantos ngadangukeun, hapunten bilih aya kalopatan dina cariosan sering sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pada Duh, kumahanya isin. Duh, anjir.